Tokyo. Tadi bang meledek, awan nih, hari kau baru itu. Lain pura-pura, udah goreng, sok mana rekan dia. Oh, nama tadi nggak goreng, budaya orang yo. Nama dia tarung penonton, tarung. Ya, penonton kudu ngapela kana budaya Sunda. Tong ngapela modera. Anda esok. Antepkeun, nanti ngalikeun hal aja. Jangan. Siap. Budaya mana gitu, sok kurang tarung, dia. Yo, si James mana asal nunjukin budaya mana? Sok kumaha tah budaya si James dia penonton. Aduh, apa banding? James, apa banding nawe Kanggo Isma lu atuh nuhun. Apa banding? Mana orang kampung tapi bisa budaya modern, terpercaya? Oh, buktikan. Abah dia bisa. Tidak kesehatan. Soki. Soki aku. Lagi lagu biasa. Si James mana si James? Sanajan aing geus pitu, tapi aing bisa budaya mana? Tapi mana teu bisa anu budaya urang? Benar. Kieu kupingnya. Namukeun. Ada dia sok ngarutuk. Sok ayo. Abah atas. Cari bel. Ya namanya. Budaya mana halus? Budaya urang halus. Kanu aya di dieu sadayana damukeun. Menang urang tilu budaya Bandung, tapi ulah bohong budaya sorangan.
Urip Sunda. Hidup Sunda. Mana teh Ismet yang nyosok kan? Nonton gituan. Penonton ampurannya Isma jadi Ismet gitu salah. Ada mah Ismet kayak bapaknya. Bapak. Penonton. Nah, itu geningannya budaya orang Sunda mah hese ditiruna, tapi budaya Batman bisa ditiru. Akhir kata disimpurin sapara kanca, lentera lampu lentera, jaka semung ti bodolan. Hampura abi hampura, lamun teu nyambung di bodolan.